Salut ku nanti bron. Atuh salut bae jang. Zaman kuari moal aya budak saumuran doang dia. Usaha doang kitu. Mohon punten ya. Dasar dia tongpung. Bojah salok dia. Mau udah itu. Ngesih dia. Pokoknya mah bonteng orang jual ka Bu Ijot. Terus kumaha dia belilah. Kamana ieu Cecep? Ngomong rek janjian ngajual bonteng. Piuh bae saya tak. Gara-gara debe dia. Sugan tahun harap kajual ku aing. Aing meuli mobil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sugan mulung poe ieu biar lancar. Amin. Nomor yang Anda tuju sedang ngangkat poe ranginang. Kebiasaan. Boga HP harese telepona. Alabatan pejabat ya, Cep. Nu hade darianya ulah pasea. Aing dek yang jukut heula nya jeung dahar daria. Hari dia di mana sih, Cep? Harese amat yang anak. Woi, Kang Pulung. Dia nambah baturan aing tuh. Baturan nu mana? Baturan aing nu kamari teh ya, nu doang artis Korea. Anu kamari panggijing dia keur belum kota Lakua. Ampura, orang terang punten. Ya. Dasar jelema teu gaul. Percuma amat aing nanya ka dia. Bron, arek ka mana sih ya? Atuh arek yang jukut lah. Yang dia masa nuk mulung kos dia. Bisi bae bron dia. Hayang jadi tukang pulung si aing. Aing arek fokus ngurusan embe, jang. Karunya babeng sekolot. Kita duduk manis bae ku aing babeh mah di imah. Subhanallah, bron teu nyangka aing kana dia jadi anak soleh. Mislah jang. Aing ka sawah heula, karunya embe bisi lapareun. Siap bron, semangat dia. Oke jang. Semangat dia ge. Mudah-mudahan poe ieu lancar mulungna. Amin. Woi, dia nemu baturan aing tuh. Ari dia saha? Tiba-tiba nanya baturan dia ke aing. Ari dia tuh nyawa aing budak komplek. Terus, lamun dia budak komplek, arek naon? Hih, coba nanya dia doang si Cecep. Geus dia nemu baturan aing tuh lewat ke dia. Oh, baturan dia nusok pakai kopea teh. Dia ka mana Udin? Ngomong marek ngajual bonteng. Bae saya tak. Menungguan jadi yuk. Ya, eta lah. Nu doang atas Korea teh dia nempot teu. Tadi mah jelemana lewat. Tanya hona ka mana? Tadi tanya si ku aing. Ka belah mana lewatna? Dia loba nanya amat. Tangan bae ku dia ka belah ditu. Ya geus, nuhun infona.
Akan ku dia benang dia koeng di jailan. Goblok. Aing diolot naon ieu ku tukang ngalajukeut tadi. Macem-macem saya tak wani ngolo aing. Geura dia koeng. Kemana eta saya tak? Tukang ngalajukeut tadi. Geus balik gitunya. Kemana bae koeng tayang dia? Cep, tadi ada amat sih tiangan, ampun aing mah. Hese kumadin dia mah. Aing di tadi nungguan di dieu. Dia kemana bae anjing? Dia teleponan kok aing. Dong pejabat baik kok tadi angkat-angkat dia mah. Oh, hampura ari kitu mah Din. Tadi orang keur ngangkat tempat poean, atus HP di kamar. Serajin amat, Cep. Islah Din. Hari iya poe ieu orang kegiatan ke mana iku hari? Ih, dia mah. Sok lobananya baik kebiasaan. Kan orang ngarek ngajual bonteng. Dia yang jajan teu. Atuh hayang Din jajan mah. Terus orang ieu ngajual ka mana? Atuh hayu orang jajal jual ka warung Bu Ijot. Hayu geus urang ngetelkeun. Ya, Cep. Lumayan kan 20.000. Oh, geus. Jeung meuli kuotanya. Orang 10.000 uang. Cep, tadi yang dibohongan ku tukang ngalajukut. Saan anu ngabongan dia Din? Bejakeun ka aing. Jelema di sawah, Cep. Keur ngalajukut. Ayo geus tengkeun. Jelema. Cep, tuh Cep, jelema Cep. Jangan Cep. Tah, Cep. Jelema Cep. Ngebohongan aing tadi tah. Kayak heula Din. Kok bembek ieu Din? Bombe kumaha dia mah, Cep. Sok aya bae. Naon dari ya ngomong-ngomong bombe, mentang-mentang aing kalah jukut jeung para pembe. Dia ngolo aing goblok. Ngomong mana posisi lewat, ternyata gowak dia. Terus lamun aing ngolo dia neuk naon? Geus hajar Din. Ulah lagi diomong, hajar bae geus. Teh heula, Cep. Urang nego heula. Dari ya lamun ngajak gelut ka aing. Hayulah, ulah ngomong dia. Dia tukang ngarit, gede laga jasa. Wah, ini dia ka aing. Awas, Cep. Ieu mah urusan aing. Dia wani ka aing. Geus loba bacot dia tukang ngarit. Segera hajar Din. Ulah lambat. Ulah poho. Tutup irung bisi bombe. Kela bos, aing nutupan irung heula. Jatuh kuat ieu bombe. Bobo bacot, maju dia. Astagfirullahaladzim. Malukan Aris eta. Cep, kabur Cep. Pan kabur dia. Belon. Ada dia. Goblok dari ya ngajak gelut ongkoh kana aing. Wanian nih sih kana aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, nuti kampung, nuti kota, pokoknya mah sa-Indonesia. Tong hilap. Channel Baremaja di subscribe. Mun nonton iklanan, wayahna betong dilewatkeun. Sakitu beti pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.